Daya damel Allah anu daya hikmahna sadayana ge diciptakeun ku Gusti Allah mengandung hikmah. Urang mah sok loba gagabah nyebutkeun damel Gusti Allah teu bijaksana. Taeta teh kabehanana ge Gusti Allah mah mengandung hikmah daya anu heureuyan. Termasuk nyieun lalaki nyieun awewe itu teh kabehanana ngandung hikmah. Malah sakapung mah aya jelema lain lalaki lain awewe luwai liwai. Aya sok aya lalaki lain wali aya. Nin lamun aya jalma Gusti Allah teh pararantes jeung ditun jelema teh disebut lalaki lain disebut awewe lain. Nah kade teh berarti nganggap ka Gusti Allah teu bijaksana dina setiap damel. Gusti Allah mah ngadamel setiap makhluk. Kabehanana ge lain heureuy. Tapi hak Gusti Allah. Hak Gusti Allah. Teu meunang urang ngeguyonkeun ka makhluk Gusti Allah. Sabab Gusti Allah menciptakeun setiap perkara teh hak. Hak Gusti Allah kalayan sadayana ge mengandung hikmah. Itu sadayana ge ngandung. Bacaeun urang sadayana gitu. Lain karena heureuyan Gusti Allah nyiptakeun hiji perkara teh termasuk nyiptakeun jalma mukmin jeung jalma durhaka itu hakna Gusti Allah. Rek nembongkeun kana adilna Gusti Allah jeung rek nembongkeun kana nugrahanna Gusti Allah Subhanahu wa taala sakersani